Sampurasun para wargi anu dipika asih ku Pangeran, pribados ngaraos bagja tiasa nepangan para wargi dina acara Pani Ismana ngalangkungan kanal YouTube YKB Bahasa nyaeta Bahasa Sunda. Para wargi sate acana urang lebet kana acara ieu, hayu urang sami-sami dumeheus ka Pangeran. Nun Pangeran anu luhung agung mulia di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus dina danget ieu abdi-abdi sadayana sejabat ngalenyepan piwuruk Gusti kukituna mugia roh anu suci tiasa ngauban abdi supanten abdi langkung terang naon anu dipika hoyong ku anjeun. Mangga Gusti wuru ka diri abdi siap ngadangukeun. Hatur nuhun Pangeran. Amin. Para wargi anu dipika asih ku Pangeran, dina danget ieu panglenyepan sejadi bantun tina renungan wasiat anu judulna lunas dibayar dumasar kana aosan hiji Korinta 7 ayatna anu ka-17 dugi ka-24. Ayat emasna dibantun tina ayat anu ka-23 anu kieu unggelna. Aranjeun teh ku Allah geus digalih mahal anu matak ulah jadi abdina sasama manusia. Para wargi jalmi-jalmi anu leres ngiring Yesus teh kedah lempang, kedah teras-terasan aya di pangkeren Kristus. Hartosna kedah salawasna diajar nyontok Kristus dina kahirupanana. Dina kahirupan urang kedah ngupayakeun hirup anu sarimbag sareng Kristus anu disebat imitiato Kristi. Wejangan Paulus ka jamaah di Korinta teges pisan yen para jamaah kedah tetep pancek dina kaayaan naon bae sapertos aranjeuna disaur ti awalna atau kapungkur. Paulus negeskeun peryogina hirup raket sareng Gusti anu dipintonkeun dina kahirupan sadidinten salaku murid Kristus ngalangkungan karya penebusan di kai palang. Karya nugraha Allah anu ngalangkungan Yesus Kristus di lebet kawasa Roh Suci anu awis pisan eta teh kedah direspon ku rasa syukur ku cara masrahkeun diri sagemblengna ka Allah. Numutkeun Paulus perubahan diri anu sagemblengnya teh nyaeta perubahan diri anu leres-leres mintonkeun Kristus dina kahirupanana. Hayu urang diajar mintonkeun ciri kaum Kristen anu tos ditebus ngalangkungan karya penebusan Kristus anu kalintang awisna. Kumaha batur badi percanten kana kapercantenan nuku urang diagem upami hirup urang teu mintonkeun ciri anu ku urang diimani. Mung sakitu pamiarsa dina danget ieu panglenyepan urang, mangga urang sami-sami ngadeheus ka Pangeran. Nun Pangeran hatur nuhun dina danget ieu anjeun anu parantos ngemutan ka abdi-abdi sadaya yen abdi teh parantos lunas dibayar awis pisan kukituna Pangeran auban abdi supanten dina kahirupan abdi sadidinten tiasa mintonkeun ciri Kristus anu leres-leres tiasa dibaca ku sabeudeureunnana. Hatur nuhun Pangeran pang neda ieu disuhunkeun di lebet panjenengan Gusti Yesus Kristus anu janten juru salamet abdi sadayana. Para wagi mung sakieu panglenyepan dina danget ieu ulah hilap like, subscribe sareng bagikeun kanu sanesna. Margi ngalangkungan hal eta para wargi parantos ngamasyurkeun Injil kasalametan sasarengan sareng YKB. Mugia janten berkah kanggo urang sadayana.
Gusti Yesus ngaberkahan.